Ampurasun. Kenalkan nami abdi Ivan Indrastia TX Miwa Hiji. Dina kesempatan ayana abdi bade ngacaritakeun dongeng anu judulna Sasangkala Gunung Putri. Kacaritakeun dina zaman baheula aya putri anu kacida gelisna. Kutina gelis-gelisna rea pisan lalaki nu mika hayang. Boh putra raja, boh turunan cacah, loba pokona mah. Rea nu geus balaka hayang migarwa. Tapi taya nu bisa laksana. Sakur nu kungsi ngalamar teh balik lengoh bari ku ciwa. Demi sababna unggal aya nu ngalamar putri teh sok aya pamenta. Pamentana rupa-rupa. Tapi tetela taya nu hampang. Lamun teu bisa nuduhan pamentana, wayahna panglamarna teu diterima. Geus aya puluhna lalaki nu gagal lantaran teu bisa nuduhan ka hayang putri. Najan kitu teu bisa kukumaha deui. Teu wani hal campel ka etra putri najan kahayangna teu kalaksana oge. Ari sababna teh lantaran ti gelis etra putri jeung sakti deui. Pangabisana lain bantrak-bantrakeun. Dina sakali mangsa kurunyung aya lalaki nepungan ka eta putri. Eta lalaki teh urang padesan, ngaranna Asep Roke. Maksudna nepung putri sejang ngalamar. Nyi putri henteu nolak, tapi nya eta boga pamenta. Pokna teh kieu. Heup, bae kami jadikeun pamajikan anjeun, asal anjeun bisa nuduhan ka hayang kami. Anjeun didagoan di dieu nepi ka wanci surup panon poe. Datang deui kudu mau muning nu baplang tandukna. Lamun eta teu ngabukti, wayahna moal jadi pisah laki. Asep oke indit bari GHT. Cok pikirna, naon isina teh neangan munding baplang. Maneh mah geus ujun yen bakal berhasil neangan eta munding. Manehna indit bari gumbira. Tapi buktinya malah bernyalahan. Waktu panon poe geus rek surup, Asep oke di jalan keneh. Can nepi ka tempat putri. Padahal mun tandukna baplang teh geus katungtun ku manehna. Kan elat waktunya bae. Barang panon poe surup, Asep Roke kakara nepi ka pasawahan. Tasuk kumuha jauh nanti panten-panten putri eta. Keur kitu ujuk-ujuk rak baik beuni teh eureun, teu daek dibawa lembang, mungkin di dinya. Asep Roke pohara kagetna, barang ngaliu ka tukang, munding teh jadi batu. Ras, Asep Roke inget ka putri anu kasohor lung ilmunya. Moal bawa kajadian kitu teh nya lantaran pangawasa putri teh ya. Cul bae munding nu geus jadi batu teh ditinggalkan, barebet manehna lumpat muru ka tempat putri. Teu kahanteu barang nepi ka deket pangjirkan putri, Asep Roke ge rubah jadi arca batu. Tak kitu di putri eta manehna ge jadi arca. Lilat tempat Asep Roke jadi arca teh jadi gunung nepi ka ayana nalah gunung Asep Roke. Nya kitu deui tempat putri eta jadi gunung deui anu kasebutna Gunung Putri. Ari batu rebahan tina munding nu dibaku Asep Roke teh katalah batu munding ayeuna diraca panggung Cililin. Sakian dongeng ti abdi, mugi-mugi aya mangpaat nu tiasa dicokot tina dongeng ieu.